Urang meni para rusing pisan hirup. Salaki hutang wirai euy. Pinjem duit teh sapira ka si juragan. Ampun teuing bungana urang mah meun nyiksa pisan. Meh teu karunya-runya teuing. Piraku atuh minjem 2 juta eta bungana meunikat sida ampun teuing meuni ka 2 miliar. Meuni karunya-karunyana si juragan ka urang ih. Sakitu jiwa sabelah kieu. Pun teuing si juragan. Aing mah ieu mah ge geus aya kurudu. Ieu meuni aduh kacida pisan si juragan. Bunga teh meni gede-gede teuing, menceung mun bunga bang mah. Ieu mah bunga naon lah. Bunga bangke meureun. Urang mah meni para rusing pisan. Duh. Kumaha coba ieu mah rek runtuh, hutang raweuy. Aduh. Tuh menang-menang naon dia teh nya, dia teh menang-menang emas atuh. Urang mah. Duh. Arek kabur sieun tuh urang mah. Duh meni darudat pisan ampun teh ge hirup. Duh. Aing mah jasa poet capek. Duh. Oke. Lain deh diinget-inget teh. Duh, coba bagian mayar deh teh. Mahanya. Urang mah. Can aya boro-boro jang mayar. Jang dahar ge eueuh, isuk-isuk can ngadaharna naon ya. Aduh, ampun teuing. Di mana atunya ya? Nyangan duit yang mayar ka si juragan duh. Boga duit mah da jongjo dilunasan ku aing kabeh. Yang bunga-bungana kabeh lah dileuwihan ya. Pusing. Aduh aing euy. Bagian nagihan hutang ayeuna euy. Si Romlah nu macet dek mayar. Aing si Kohid eueuh ieu teh. Kamana aing bagian nagih ya? Si Romlah hararese kamari aing bulan kamari ayeuna jangjina teh si Romlah teh ya. Kohid kamana di aing duh, aing ye. Waras si Kohid mah kita nagihan teh tuh waras. Aduh, aing ieu aya telepon di juragan. Astagfirullahaladzim bener. Hid. Di mana sih teh? Naon juragan? Ya aing anter ka si Romlah. Ek nagih aing ye. Kadinya nya juragan. Urang teh keur ieu ngareurekeun ka capek heula juragan teh sabar pisan atuh juragan mah. Macet di si Romlah duit loba. Aing duit mararacet di luar. Aing kumaha tuh bangkrut ya buru Kohid. Teh urang kadinya ayeuna ye. Dekaur aing diukgen teu meunang juragan mah. Sok daguannya teh dia. Heeh juragan heuh. Aduh aing dititah juragan deh. Aing sok juragan sok ngamuk dia. Aduh aing. Teh. Atuh kumaha ieu sakedeung deui waktu coba aduh aing ka mana atuh nya. Duh, jo aya milik ya keur kieu. Itu tuh asa wau itu teh asa siga-siga si Kohid anak buah juragan. Kohid. Aduh, aing juragan eta. Eta Ciromlah di janda aing ek naon ieu janda. Aya di dinya Hid. Arek naon itu tulungan eueuh Hid aduh bisa urang eka juragan. Bisa kedeung dan ieu kula Hid. Aya naon atuh? Aya perlu aing ada bisi eta lah bisi aya batur teh digosipkeun urang. Mau ada cek teh hayang ka dinya malah bener balaga eueuh teu hayang ka. Cuma kieu bunga desa atuh Hid. Wah, bunga bangke eueuh. Di dinya mah lain Hid tulungan eueuh Hid. Deui tulungan naon? Pan ayeuna teh tanggal bagian mayar ka si juragan. Da si juragan mah aduh kacida pisan Hid geura minjem 2 juta bungana mika 2 miliar. Aduh, gede-gede teh. Heeh, mah tanggal ge teh karunyeureun ka eueuh. Anu teh jama sorangan dah. Karena boro-boro jang mayar hutang. Ya arek kumaha eueuh mayarna? Tah justru eta hidup tuh tulungan eueuh kumahanya aduh bingung. Ieu geus kan urang teh dititah nagih eueuh kabeneran urang ge ditelepon ku juragan teh. Dititah nagih ka eueuh. Eta kitu we nya. Nya geus atuh ceu aing kalah murah ngepon nomor. Aman jalan mah nyuratan ka urang. Lah, aing mah nyuratan ge ditah juragan tah mayar. Aing ini ka juragan ge wah rusuh heueuh nya heueuh. Aduh, aing juragan. Kemana sih jangkar kehead teh si Kohid? Aing nungguan lila ieu. Betes ya teh. Kita tadi aing. Aing ngeleg pisan teh. Aing juragan. Tah, geuning sia teh. Naon juragan? Di dagoan di tadi aing bagian nagih.
Nagih ka saha? Kasih Romlah nu macet geus 2 bulan tuh aing. Duit di si Romlah. Sabaraha kitu juragan? Pinjam kamari ka aing. 500.000. 2 bulan can mayar si Romlah. Heeh. Anu randa teh anu. Heeh, nu randa si Romlah nya teu apal maneh. Geus rek kawin ku juragan randana. Lah, aing utah ngawin kitu mah teh. Geus hayu kohit. Hayu tuh juragan. Sok teu heula aing nagih ka si Romlah yo. Juragan. Sok jumput si Romlah mah. Juragan tilu aduh. Aing kamar ge jumput si Romlah mah ditagih ku aing teh. Di mana juragan? Tuh di kamar mandi meureun kalah nyusup aing keketrok teangan ku aing ka parah kalah ka kamar mandi si Romlah mah jumput. Tuh. Curang mah juragan hampura karunya imana ge bilik kitu tuh. Lain soal hampura perjanjian manehna ka urang. Geus rek mayar poe ayeuna. Oh, Maneh tidak nagih teu bener wae ka si Romlah. dah karunya juragan. Gogoh sia mah beureunan sakalian ka si Romlah. Teuing aing bogoh kan Aing mah. mit amit aing mah. Mana si Romlah nanya? Ieu di mana lain? Iya juragan iya. Aduh, aing paingan imana goreng patut ieu si Romlah. Sok. Sa dagang gorengan kalah dibikeunan udah sia teh mah ka bogohna. Da sia teh mah yang borondong cenah. Arek payu kumaha atuh borondong anjing pingpingna ge brolok kitu sia teh. Lain borondong eta dagang borondong. Lain lalaki dagang borondong eta mah lain borondong anu budak ngora lain. Hayageun neangan borondong sugan teh ka lalaki budak ngora. Lain ngomong nama. Gaya. Maksudnya kamarek dagang pecel. Heeh. Nginjam duit 500.000. Oh, Mana sih daganganana ya dagang lagi eueuh. wah, Ceu aing mah dipiritan eta teh. dipiritan sok atuh juragan ketrok gimana? Ku urangnya. Punten juragan kalah nitah juragan aing. Ari maneh anak buah sia teh kalah nitah. Oh, Sok kumaneh aing mah nepokeun. Po, santai aing juragan. Aduh, Ketrok. nyat Urang mah teu apa, pokona geus janji si Romlah kudu mayar ayeuna ketrok kumaha. kumaha arek juragan mu Sok, teu bro. sabar pisan. Buru, ketrok. Punten. Oh, sudah morenan. Imah geus kudu bantuan ieu teh aing ieu mah. Ye, sugan teh aya pantuan euceul, hampura euceul dah. Sugan teh aya pantuan, sugan dia menit teuas pisan. Sama tarang aing kok ieu. Ieu, ceu, tuh juragan naik nagih. Juragan. Kumaha tuh? Tuh. Ayo Kang Juragan. Nah, nitah nagih ka urang maneh, aing nitah nagih ka maneh anak buah kana. Ih, kan juragan tita diuk heula mah nya urang nu diuk ke juragan. Sok. Diuk maneh aing cara diuk dinu kitu aing mah. Iya, linggih heula. Aduh, aing ditah diuk dinu kitu aing. Si Kang Juragan. Mangga Sok bersihan lah bersihan tuh aing nya ditah diuk nu kitu juragan aing. mangga Kang Juragan. Juragan Aing. biasa sabi nu nak. Terus di kumah ku abi ieu tadi. Aing cangkeut terus. Jeung sia mah nangtung. Juragan. Nangtung maneh mah. Nya siap juragan lah, siap-siap wae. Duh, Aing ieu masalah utang piutang kumaha ye? Anes Kang Juragan udah bagi kasep wae. Menawi. Montong ieu sia teh eueuh duit eueuh receh ye. Ih, meni ganteng gitu Kang Juragan. Ari maneh ka dieu teh nangtung arek nagih. Kapan ditagihna ge hese juragan kurang mah geus taluk sabaraha kali nagih ge hese. Juga ku juragan mencarekan memayar. Urang sabaraha kali tagih. Ye, pareto Romlah ka urang geus janji poe ayeuna Mohon, ek mayar ye. mohon. Mana tuh? Ieu ulah Kang Juragannya, ieu mah menawi. Da abi teh tacan gaduhnya. Menawi Kang Juragan bari ngersakeun ka abi, Kang Juragan. Abi da tacan gaduh, ieu mah menawi mah di menawiannya. Aing Menawi bari kersa ya jep DP lumayan atau lumayan itu abi. DP naon? Iya menawi bari ngersakeun. Aduh, aing ini borok kitu, aing teh DP nu kitu. Itu mah royongan. Takoin kamar royongan si kok Gagabah sia teh. Pamajikan aing mah sakitu mulusna ieu aing borontok kieu mah aing. Aduh, aing sia teh. Kang Juragan mah. Mung aing mah rugi, aing 500.000 punya mah. Udah DP nu kieu yo. Ih, Nah, susu rayut gitu sia teh uhan-uhan acan lepet. batu manggaranti royongan ka abi. Ieu pada ka Juragan we. Kang Juragan. Mung aing pokona duit. Aing duit hayang dibayar yo. Buru. Ya, gampil. Ieu mah. Namun teh cicilanana lah. Mung aing Emang benten deui Kang Juragan. Eta mah mayar cenah anu 500.000 tah ieu cicilanana. Menawi ieu mah bade nya teh kabita tuh tingali meni seksi kieu ting abi. aing teu kabita. Ih, pamajikan aing mah mulus. Aing teh mah borontok, aing teu kabita Kang ngari-ngari Juragan acan. mah meni sok Aing kitu. hayang buah. Ih, Aing teu kuat. Kang Juragan. Geus tutupan aing Ih, tutupan. Kang Juragan meni sok kitu. Ih, Teu ngarangsang aing ih, kitu mah. batur mah. Lumayan. Moal aing moal nangtung-nangtung acan nu kitu mah aing Ih, mah. si kohin royongan kamari ka abi. Pamajikan aing gede. Oh,
bona alus. Aing kurang nangtung komo aing dibere gitu mah nangtung. Jangan maser. Aing dibere gitu mah. Ya ami mah servisna benten ka Kang Juragan nih. Yang bisa mikir. Ih, Geus sampai aing ieu. ngaleun hit. Di mana juragan? Di mobil. Mobil nu mana? Bawa. Nu mobil nu mana dan silo salah urang. Apa mobil Ferrari nu aing Anu heeh. nu gelindingna genep sia teh. Anu warna hejo. Abu-abu. Anu abu-abu mana Nu juragan? abu-abu monyet. Ya, monyet ka urang atuh juragan ih. Abu-abu monyet. Sepuro. Cepat. Nya juragan. Nya poho aing aduh. Anu gelindingna genep. Nya. Bro. Duh, Kang Juragan seueur mobilna nya ih. Abi hoyong ngajaran numpak. Geus ieu aing naik bayar hutang mah ya. Mending ka abi heula Kang Juragan bisa ngersakeun. Bung, aing mambung, pokona mambung. Kang Juragan meuni kitu meuni kitu. Kok abi di servis pokona mah. Ya, Romlah. Mohon. Aing betul-betul nu kitu. Kang Juragan Ya arek mayar mah ayeuna ye. penting ini yuk hula ka abi hula bobo. Yuk, adi tuh yuk. Aing mah betul nu kitu. Sia teh. Romlah pingsan. Romlah. Ari sia kunaon? Aduh, aing ketempuhan di Covid. Wah, di si Romlah. Aduh, aing euy. Si Romlah. Ih, paeh si Romlah yo. Aing ketempuhan yo. Aing disangka pembunuhan kira yo. Wah, bener euy. Aduh, aing si Romlah euy. Pingsan apa paeh euy. Singku aing jampe aing boga ya pamake. Jampe pamake aing, jampe harupat. Romlah udang. Aduh, si Romlah bener euy, pareum ieu mah euy. Aduh, aing tanggung jawab gede ieu aing koit. Aduh, aing si Romlah euy. Alah, aing ketempuhan ieu euy. Singku aing urang jampe ieu. Aing boga jampe pamake zaman baheula. Aduh, aing geus ketempuhan ieu mah euy. Aing disangka pembunuhan kunaon atuh sia teh Romlah. Singku aing urang jampe deh yo. Bismillahirrahmanirrahim. Puah. Aduh, anger euy ieu mah si Romlah geus aing pareum ieu. Aduh, aing. Singku aing. Wah. Romlah udah sia teh. Aduh, aing ketempuhan si Romlah euy. Ya si Kohit. Aing jalan hijau. Jalan kudu kumaha ya si Romlah. Aing maot, aduh, aing sampai ku anjing. Wah, aing euy. Sampai ku aing euy. Aing ketempuhan yo. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong. Aing ketang lah dibulakeun mah. Buah. Anggar si Romlah atuh. Aing jalan hiji-hijina aing kudu bere. Napas kuatan ya si Romlah. Aing daek teu daek. Si Romlah teh itu kumaha sih euy. Aing. Kohin. Aing euy. Aing bere napas buatan gitu kan. Aduh, aing. Lah, hoream aing kayak gini. Aing kudu kumaha tuh ieu. Aing ieu mah euy. Jangan paheula aing keur ngora. Keur kuliah aing inget yo. Mun aya nu pingsan di lapangan baheula aing keur kuliah. Di Gajah Mungkur aing dibere napas buatan cing ngajaran ku aing. Ini terkosa ku si eta ih. Sia diperkosa ieu putang ka acak-acakan kieu. Aing teh ngomong sia teh Romlah. Bohong gitu. Ih urang ku si eta teh ih. Pamajikan. Aing mah ieu cenah tadi Aing merkosa nu bohong lah. aing pamajikan Eta ditinggalkeun kurang sakedeung tadi embung. Urang kumaha kok ieu. Hanteu aing mah. Aing ternoda ku si eta ih. Merkosa nu kieu. Ternoda abi ku si eta tah ku si juragan bejul ih. Hanteu Kohit sia teh. Tuh ikutan kita kieu. Beres sia teh aing merkosa jahat. Acak-acakan aing rambut abi juga kitu. Kan Kohit sia teh sarwana sia teh. Juragan
tadi ulang ninggalkeun sakedeung ya di perkosa. Aduh, aing ngerakeun. Pokoknya mah gua Kohit gading sate di gaji ngapoe sate ka aing. Sate ka nuduh ka aing melan selom lah sate. Pokoknya urang menepuk kepala mata sorangan aja lah. Si Kohit Juragan. aing yo. Aing hanteu Kohit. pokoknya mah kudu tanggung jawab urang mah. Tanggung jawab kumaha da aing mah hanteu Ieu mah acak-acakan kieu urang mah. Paduh kene. Ieu mah jurang mah acak-acakan kieu kok ini. Kumaha ya. Teuing serem lah. Bejakeun ka si Kohit teu nanaon gitu. Tanggung jawab antun teu kok bohong. Itu mah jurang mah acak-acakan kieu. Tanggung jawab pokoknya mah. Aing barang ieu pisan beureunan Daripada rame juragan sok tanya kudu kumaha aing mah. tanya hayang kumaha geus damai we kitu. Aing mah kumaha Damai pedah naon ya aing gitu. Boga hutang juga we kumaha aing geus aing mah 100.000 Ya atuh 500.000 juragan mah Aing mah karunya sok Lu tanggung jawab juragan mah. Yo juragan ku aing bejakeun. Ieu aing kan boga buktina ka pamajikan juragan kumaha. bejakeun kumaha da kubayar saksi teh. Kapan saksina HP juragan di kamera ku urang. Aduh, aing mah da aing mah lain keur nyium lain keur respot aing mah lain. Bohong lah. Wah bisa di Keur mere napas buatan aing teh maksud tadi teh Kohit. karunya tepi ke kaciri mangga atuh eta naon ieu. Bere atuh saeutik. Perlu tanggung jawab tah. Geus aduh aing jadi kayak pemajikan aing nyusul ge yo. Heeh, ieu beresan heula amun teu keur nyusul ka dieu kurang dibejak. Aing mah geus atuh sok hayang kumaha. Tuh tanya sok Sok buru maneh hayang kumaha. Terus satu kieu nya juragannya. Geus sok Ieu sabi damai lah. Damai. damai. Tapi asa utang abi dilunaskeun ku juragan abi moal nuntut. Asa dilunaskeun utang abi. Sial aing mah Ini bae tak urang sekalian ke kurang hapus videona kan urang boga hutang ka juragan 50.000 lunas. apa sih aing Kohit jeung maneh wae nagih mah aing lah. Juragan ambek ka urang. Aing apa bae jeung sama Kohit. Nu ngalakukeun adi dinya ambek ka urang. Terus isu siap potong kawe jeung aing. Jangan kawan-kawan anyar aing lah. Aing pecat tuh. Apa wae aing jeung maneh mah Kohit. Bae lah aing.